Sadaya wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya saparakanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Keris Titisan Iblis. Ieu dongeng para mitra karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka-26. Kaum dangu na atuh para wargi keur jongjon wiwi jeung Nani Dariuk maksudna mangareurekeun kacape tutas manehna kabur ninggalkeun padumukan Sukmawati. Ari siung teh kaluhureun manehna aya nu ngahiung tarik barang direret kaluhur manehna babarengan tangah lain deui ngakebeg jeung reuwaseunana lantaran idi haja barang muter terus-terusan kawas anu nyingsieunnan karuduaan. Kontan wiwi jeung Nani narangtung bari panon henteu ngiceup-ngiceup neutup ka eta barang. Ih, keris teteh, keris deh, meni muter, aduh kumaha teteh. Teteh lah kejem si Sukmawati, manehna nyata dengan tep ka urang nu kabur, manehna ngudag urang nyusul ka urang, ku jalan ngirimkeun keris andalanana, ku jalan itah ka keris ajaibna, urang kudu gancang nyingkahna. Nya teteh yeuh urang kabur. Berebet Nani lumpat leuwih ti heula. Geus kitu wiwi terus kebat lumpat setengah notong-notongkeun maneh. Kebat lumampah nyingkahan bahaya nyingkahan keris titisan iblis nu muter siga nu rek ngamangsa. Tapi nya kitu keris titisan iblis boga Nen Sukmawati sigana tacan sugema mun tacan ngamangsa eta nu keur kabur lantaran terus nuturkeun luhureun Nani. Nani nu lumpatna leuwih ti heula rada angang ti wiwi lain deui ngarasa geumpeur jeung sieuna ku ayana dirina ditutur-tutur ku eta keris titisan iblis. Nepi ka manehna tuluy jejeritan setengah sajeroning lumpat marengan napasna nu terus ruha-rehoh lantaran ngarasa capek. Aduh teteh mudah ka abdi wungkul keris teteh aduh ya ampun kedah kumaha abdi teteh. War keris terus muter beuki deukeut kana sirah Nani. Wiwi rada anggang aya dina satukangeun Nani harita ngagorowo. Nani, gancang nyalingker ka tukang cakal jati, sok gancang ngarasa selamat. Mangga teteh. Gancang Nani nyumput ka tukang tangka jati segede beuteung kolot. Tapi nya kitu kawas nu ngarti keris kawas aya panonan. Lantaran harita teh para mitra sadaya. Najan Nani nyumput ka mana ge terus nuturkeun milu nyalingker tukang tangka jati atuh Nani kokoceakan. Ampun teteh terus muter milu ka abdi sieun abdi mah beuki deukeut aduh rek nyamar kana tongong hayu lompat deui Nan urang nyingkat di dieu yuk. Berebet wiwi lumpat atuh Nani kaluar gancang satukang tangka jati berebet manehna ge lumpat marengan nyi wiwi. Tapi nya kitu keris titisan iblis siga nu embung ngantep kanu duaan siga nu bener-bener hayang ngamangsa lantaran tuluy nuturkeun luhureunana ngan tetep nuturkeun teh aya dina saluhureun Nani dibarengan ku suara angin nu ngaguru. Harita teh para mitra rasa keung nu pohara keris titisan iblis terus ngablesat marengan Nani jeung wiwi nu lumpat sakalumpat lampet dina mangsa peuting harita. Malika deui nyaritakeun kaayaan Nen Sukmawati dina peuting harita masih kena diuk sorangan di kamar khususna. Diuk bari nyang hareupan baskom di eusi Ciata. Hate Nen Sukmawati poara bungah jeung sugemana ku ayana kumanehna katempo. Yen keris titisan iblis terus nunutur Nani jeung wiwi ngahaja kumanehna diatur. Sangkan eta keris ulah langsung ngalanyawa Nani. Tapi ieu mah sina nyingsieunnan heula, sina ngagigila heula ka Nani, sina sawak danina jeung wiwi mugi wari geus aya di jero leuweung hanyuang. Jung Nen Sukmawati nangtung tina diukna, terus ngaleos kaluar ti kamar, manehna ngajujug ka kamar nomor 15, kamar wiwi, tempatna Rajapati kajadian maotna Ki Burak. Ngenes jeung nalangsa oge hate Sukmawati. Barang kumanehna katempo layon Ki Burak nangkarak bengkang. Bari sakujur awak pinuku getih sedengkeun dina dada masih keneh nancem peso nu waktu tadi ditubleskeun ku Nani sigana eta peso parat nepi kana jantung nu antukna harita sapada harita Ki Burak mulih ka jati mulang ka asal. Seret peso dilaan terus getihna disusutan ku karemong nu meulit dina cangkengna regenyeng dipanggul dibawa ka kamarna terus digolerkeun teu jauh ti parumpuyan anu seunina masih keneh ngelun. Hurung leos kaluar deui
Tetehlah ngajug-jug ka pipir wamunan imah. Kabeneran aya pacul deket lawang dapur. Bari mangul pacul Nen Sukmawati mangsa peuting harita terus ngajug-jug ka beulah kulon. Barang nepi ka hanapeun tang kalame, leumpangna eureun geceruk di dinya manehna nyieun lomang. Najan kesang luut leet, najan ngarasa capek, tapi Nen Sukmawati terus ngeureueuh nyieun lomang. Nya, bakat tingku ngeureueuh mah ngali lomang geus rengse. Sanggeus meakeun waktu kurang leuwih sajam, sok pacul dituna leos init deui ka kamarna. Regeyeng mangulayon Kiburak dibawa ka palebah deukeut lombang, nuci keneh meunang nyieun sup layon harita keneh diasupkeun kana lombang, tuluy diurugan deui tug nepi ka ratana jeung taneuh di luhur. Luhureun kuburan ceb-ceb Nen Sukmawati melak-melakeun tangka taleus jeung tangka cau meunang minahkeun. Malah dipelakan ku tangka sinyoh naka jeung jujukutan sejen sagala maksud daya lian supaya eueuh nu nyangka yen palebah dinya aya kuburan. Rengse melak-melakeun tetangkalan luhureun kuburan anyar gek Sukmawati diuk dina luhur batu nu teu jauh ti eta tempat. Breh dina lamunana ngolebat ngalangkang, nemongan sakur gerak-gerik Kiburak nu geus heubeul babarengan jeung manehna. Karasa kumaha belana kumaha nyahana Kiburak ka manehna. Mun eueuh Kiburak tantu keur dirina susah, dina ngonang ngalaksanakeun sakur kahayangna. Dina ngoni ngahonta sakabeh cita-citana. Kiwari Kiburak geus aya di jero taneuh, kumanehna geus dikubur. Keur Nen Sukmawati batina langsa, bati ngarasa asa gede dosa lantaran manehna teu kungsi kaburu bisa nyegah kana kaayaan maotna Kiburak. Dirina teu kaburu nyalametkeun Kiburak tina pagaweanani anu geus matene diri Kiburak. Ku hal eta pisan salila-lila Nen Sukmawati ngahuleng miragamen meni anteng naker ras deui yen maotna Kiburak teh ku jalan ditubles ku pesok paragi popolah di dapur. Keur Nen Sukmawati moal neangan jurig teu kadeuli, manehna boga sangkaan yen kana tantu pagawean manehna anu mikeun eta pesok kanyinani. Inget kadinya pudig-dig Sukmawati nafsu untuk nepi ka ti kakareket leungeun dipeureupkeun. Kunyang nangtung bari mangul pacu leos Nen Sukmawati ninggalkeun kuburan Kiburak. Sabadanuna pacu dipipir suk ka jero imah, langsung ngajug-jug ka kamar tukang. Ka palebah kamar BMeh sedengkeun ari BMeh kasebut tukang masak jeung tukang nyeusehan di imah Nen Sukmawati. Geus aya 5 taunna babarengan jeung Nen Sukmawati. Barang geus aya hareupeun kamar BMeh, reg eureun mikir sakedeung kumaha hadena. Dina ngoning manehanana engke nyieun tindakan. Ngimpleng heula naha perlu kumaha dina ngoning manehna nyang hareupan BME. Pagawe anu babu manehna nu kaitung satia naker, tapi mun ras kana kajadian peuting ieu mah yen Kiburak dipaehan ku nyinani, bari ngagunakeun peso dapur nu biasa dipake ku BME, ngadatangkeun nafsu ka keheul nu lain lumayan keur diri Nen Sukmawati ka BME. Dia dianggap Nabi Emeh geus ngabantu kana kejadian Rajapati na peuting harita. Numatak geus teu loba omong deui, teu loba nu dipikirkeun gancang Nen Sukmawati kaketrok kana kantok kamar Emeh. Emeh, geus sare acan. Emeh, ya kami ya geus sare acan. Ning kadenge sora Emeh nemalan ti jero bari geteran sora ngebrehkeun mangih kareuwas. Saha eta teh saha? Kami mau nyata apa? Oh Nen, dunungan bibi gitu. Emeh siga nu hayang leuwih yakin. Bener, buka pantona. Kami aya perlu ke si bibi. Padi aya naon atuh Nen, bibi teh meuni rareuwas. Eueuh naon-naon ngan perlu we saeutik. Buru buka pantona bibi. Nen Sukmawati teu nemongkeun sikep nu ambek. Ngomong tenang najan nya manehna geus panasaran hayang geura tepung. Emeh dibarengan ku hate nu gegebegan jajantung ratug tutungulan gancang nemalan deui. Mangga atuh Neng, mangga antos heula Nen ke sakedap. Emeh gancang mukakeun panto. Berai panto muka breh ku Nen Sukmawati katampo beungeut Emeh meuni sepak taya getihan. Bakat tingku ngarasa reuwas. Jabat ti kitu awak meuni ngadeg-deg pantos rek geumpeur ge. Lantaran tara-tara tisasari tarati biasa nu jadi dunungan nepungan ka manehna ngageuingkeun ka manehna peuting-peuting. Tangtu aya hal-hal anu maha penting, tangtu aya hal-hal nu luar biasa pangna ayeuna nu jadi dunungan manggihan manehanana. Nangtung bari ngaleleper panon Emeh teu wani neuteupkeun nu jadi dunungan,
najan kitu sanggup keneh ari tumanya aya naon-naonana. Ampun nen durungan si bibi bade aya naon kitu manawi nen wengi-wengi ngagugahkeun si bibi teh nun mangadugikeun bibi mah meni reuwas nen. Tenang we bibi teu kudu reuwas-reuwas kuring aya perlu ka si bibi. Tapi da tenang we nya teu kudu reuwas. Kuring aya nu rek ditanyakeun ka si bibi ngan supaya salse urang di kamar kuring ngobrolna yuk. Kumaha daek henteu? Bibi ayeuna ka kamar kuring? Pokna Nen Sukmawati ngomong pohara tenang najan umajak tapi siga nu teu maksa. Haritat siga nu maksa najan kitu kadenge ku BM asa aya hiji kakuatan nu langsung ngobros kana lalambutanana. Mangga Nen, mangga bibi moal bade baha sejatumut ayeuna keneh Nen. BM tangah kata kara wani mencerong najan bari kekereuceuman oge. Nya ayeuna yuk. Mangga Nen, mangga. BM jeung Nen Sukmawati harita keneh kalaluar. Kebat lempang ngajugjug ka kamar Nen Sukmawati geek diuk didinya pahareup-hareup. Digireun parupuyan jeung baskom nu aya cayan. Ngan ayeuna mah cai atah nu aya dina eta baskom teu keplok teu naon-naon, malah teu katempo naon-naon. Daku diri Nen Sukmawati geus dieureunkeun sakur keajaibanana. Mun teu kitu heug upama katempo ku BM, kana tangtu BM bakal loba tatanya. Bisa jadi BM moal bisa diajak ngomong. Mun katempo Wiwi jeung Nani diudag-udag ku keris titisan iblis, katempo sagemlengna dina baskom. Sabada narik napas panjang rada lamat harita Sukmawati nyarita. BM hampura kuringnya geus ngaganggu ka anjeun anu keur sare tibra. Nu tangtu diri anjeun keur ngamah alam impian. Sakali deui hampura kuringnya. Ih, sami-sami Nen hapunten bibi ge tadi teh rada lami teu nepangan teh maklum. Ari wengi sok aya sok sumuhun aya nu kaketrok teh. Bibi masuk gegebegan sarengna deui apaan bibi teh pada mah Nen nya tangtos we bibi moal bade waha. Kana sagarupi timalan Nen. Satekah pola BM nyimutan kaayaan hatena nu marudah. Gegebegan jeung loba keneh kahariwang. Sarua jeung kaayaan Nen Sukmawati nu keur nyanyiwara nyimutan rasa keheul jeung rasa amek ka BM. Kahijina kuring saja ngabejakeun ka anjeun yen dina peuting ieu di jero wangunan ieu aya nu maot. Aya nu maot. BM ngagepeg. Bener. Pondok tema Nen Sukmawati ngomongna bangun anu dariana keur. Janten di dieu wengi aya nu maot saha? Nen nu maot teh? Ki Burak. Yang Burak. Bener. Ih, moanya Nen. Bener. Oh. Pohara reuwaseunana BM. Hariza BM calangap bari mencrong kadununganana. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Sakumaha nu kauninya para wargi, BM calangap bari mencerong kadunungan. Asa ngadenge gelap poe tengah poe ereng-erengan. Manehna ngadenge keterangan ti dunungan yen Ki Burak maot. Beungeut nyi eme harita leuwih pias batan tadi awak ngaleleper leuwih tarik batan tadi. Malah gederna jantung leuwih motah batan tadi. Harita teu sangka atuh da Ki Burak baris maot dina peuting ieu. Yang Burak, kunaon ujang make maot, make meulaan bibi aduh. BM kontan cerik ngagukuk bari tungkul sarta ngarasakeun sakujur awak leuleus lungse taya tangan pangawasan. Sukmawati surti kana kaayaan BM anu memang meunang kareuwas jeung meunang kakaget. Ku kituna ngomong bari neuteub ka BM. BM teu kudu dipake reuwas. Teu kudu sedih nalangsa oge teu perlu kaget. Lantaran sakabeh manusia dina hiji waktu kena tangtu baris maut. Ayeuna Ki Burak boa isukan makuring atau boa sakedeung deui anjeun. Abdi Nen, upamana kitu contona. Manawi Nen, BM meuni terus geus ngagepeg ku nyebut boa sakedeung di bagian manehna. Najan kumaha keur BM betah keneh hirup di dunya, keheulaanan mun kudu paeh ayeuna-ayeuna. Jadi sakali deui anjeun teu kudu reuwas, teu kudu dipake sedih BM. Lantaran najan kumaha gagah sakti mantraguna kasebut manusia baris maut. Ngan kuring meureun anu kasebut awet ngora keneh teh najan umur ratusan tahun.
komo deui si burak mah da manehna mah jalma sabongbrong teu boga ilmu naon-naon teu ngabogaan jampe naon-naon hirup ukur boga tanaga manehna hirup ukur saujratna teu boga kasakti naon-naon pantes tereh maot oge boa kami ge tereh ari ge situ mah najan kasebut kami boga ilmu teu sangkanya memang si burak bari nyeulan urang beme rupi maot najang burak teh wayah kumaha nen kurang lebih jam 2 liwat tadi hapunten bibi teh kapulesan dugi ka teu terang nen da kuring teh nyaho teu nyalakeun ka bibi lantaran pantes mun bibi sare tibra alatan beudangna capek ku pagawean boh nyeusehan boh nyangu jeung nuliana ka asup masak rupi maotna teh kunaon nen da sakaterang mah anjeunna teh jagjag teu kagungan panyawat memang jagjag malah sorena kita ngobrol jeung kuring nanya kitu dasar kudu paeh we kunaon maotna maksad teh sumun aing nu ngalantarankeun anjeunna maot nen bi emeh menipok deui nanyakeun kunaon maotna ki burak bangna kitu pedah we manehna ngarasa panasaran oge panasaran anu nempo budi parangi Sukmawati nu katempo pohara tenangna sakitu bade gana maot siga nu teu geumpeur teu reuwas siga nu teu sedih ngan ngomongna omongan jadi dunungan sakapeung siga nu daria sakapeung biasa-biasa bae jadi bi emeh keukeuh hayang nyaho kunaon-kunaon maot ki burak sumuhun atuh nen sanes itu ge mana bibi tiasa terang upami teu acan diwartosan mah memang bibi kudu nyahonya nuhun upami kitu mah nen maot na ki burak tajalian alatan anu nubles ku peso paragi nyiksikan bawang di dapur kutan duka bibi mah nen tegaduh dosa nen teu bibi mah ampun paralun teuing bibi mah tegaduh dosa teu maehan ki burak moalnya bibi dugi ka maehan ki burak nen bi emeh rampang reumpung asa katuding asa kadesak saha nu nyangka ka bibi tenang atuh heula bi kuring moal naon-naon ngan eta peso digunakeun atau dipakena ku si Nani jalema gelo nu disakamarkeun jeung si bibi tak kitu kutan ku Nani da henteu ampun sumpahna ge bibi mah teu nemutkeun peso ka Nani henteu beuki gegebegan beuki tambah reuwas beuki pias beungeutna kitu kaayaan bi emeh Sukmawati nyerengeh nemongkeun huntu anu ngaberes bodas da kuring teu nyangka kitu bi emeh teu nyangka yen anjeun merengi nyeum peso ka si Nani ngan kuring ngarasa aneh ngarasa heran bibi maksudna nen aneh jeung heran si Nani bogaeun peso ti mana lantaran ti heula basa manehna datang ka dieu manehna teh teu mawa peso teu mawa bedog lengoh we jabati kitu apaan arang langka kaluar ti kamarna ngan ayeuna ngahaja dihijikeun jeung si bibi aduh ampun bibi mah da teu namutkeun nen sumpahna ge daek bisul dina tuur sumuhun teu namutkeun nen teu bi emeh susumpahan deui wae teu nginjeumkeun nya henteu saha atuh nu nyangka ka bibi bi emeh nginjeumkeun peso ka si Nani ari teu rumah sama geus we ulah ribut teu kudu reuwas teu kudu geumpeur tenang we ngan kuring apal perkawis naon nen apal kana eta peso upi maksud nen nya apal kana peso yen eta peso teh baretona mah nu meulina kuring ngan ayeuna aneh naha make aya dina leungeun si Nani mana kitu ge aya nu nginjeumkeun ka si Nani bener teu ampun nen ampun bibi mana da hapunten nen sun bi emeh ayeuna mah bari jeung acung-acungan nyembah bari ampun-ampunan sagala ngaso heula para wargi ngaso heula ngaso mitra kaum dangu harita para wargi sadaya nen Sukmawati netep antep bari ngomong bangun harah dari anaker nah make ampun-ampunan jeung acong-acongan nyembah kitu maneh emeh kawas nu sandiwara wae teu kudu kitu mun nya mah maneh boga dosa aduh rumaos bibi teh nen rumaos bi emeh ayeuna mah ngawiwiwi ceurik kawas budak leutik maneh ngetungkul ngeluh kawas manuk bueu rumaos teh rumaos naon emeh rumaos naon sing lengkap ngomong tadi sing bener ulah sapotong-sapotong gitu geuning rumaos bibi teh anu namutkeun eta peso ka Nani beunang teh moal dianggo kitu duh hapunten bibi nen hapunten rumaos ageng dosa rumaos seueur kalepatan bener-bener siga nu kaduhungna teh keur bi emeh
jabati eta omongan ngagamarkeun asa gede dosa nu pohara bruk nyuuh kana lakunan Sukmawati bari kawur ceurik kanyanyerian. Sukmawati nyengkatkeun ka BM. Ulah kikituan bibi, anggur madiuk sok sing tenan. Geus nu geus kajadian mah teu perlu dipikirkeun deui. Da meureun geus kitu kuduna ngan maneh ulah loba omong. Lantaran sanyana kibura ku kami geus di ruang. Kumaha sanggeus nyimpen eta rusia? Sanggup? Sanggup sumung sadaya-daya we bibi teh. Sayangi bade dipasian hukuman kumaha oge ku nen su. Rumaos bibi ageng dosa. Naha, taku kami ge geus kaharti alasanana. Kami warek hukuman naon-naon. Ku aya maneh ayeuna geus ngaku kami nganuhunkeun. Keuna anu geus mah nu nyata kami ayeuna leuwih nyaah leuwih asih ka maneh jeung sanyana batan kasibura. Kami leuwih nyaah ka maneh emeh. Janten bibi moal dihukuman naon-naon ku nen teh kaula nuhun. Bi emeh danga hatena panasaran. Moal? Nen. Teu bendu ka bibi. Teu bunda teu bendu. Teu umbuk teu ambak. Da geus naon atuh nu kudu dipake ka ambak. Lantaran sagarupana geus kajadian. Nan eta karunya bi emeh siga nu capek. Sigana mah hanaang beureu nya hayang nginum. Sunuhun ieu ti korom asa tuheureun garing sun nen. Memang jeung nyana dirina bi emeh hayang nginum ti korom ni asa garing. Kop nen Sukmawati nyokot gelas nu geus aya dia caian. Siga nu geus disadiakeun ti tadina song dibikeun ka bi emeh popna. Yeuh aya cai jeruk bi emeh ieu lumayan yeuh. Matakna seger gerakan ti koro. Sok tarimakeun ku bi emeh. Aduh, teu kedah ngarepotkeun atuh nen. Teu kedah ngarepotkeun sun biasalah bibi mah cai herang oge cekap. Bi emeh teu gancang-gancang narima. Tapi nen Sukmawati keukeuh ngasong-ngasong eta cai ka bi emeh bangun nu geus ikhlas ridho. Pikeun manehna mere cai jeruk ka bi emeh. Yeuh bi tarima kuring marido ikhlas keur bibi. Ngarah tenang gerakan hate. Ngarah teu ngageder teuing jajantung bibi. Mun ku bibi teu ditarima nya kuring bakal nyeri hate. Sasat bibi geus nolak kana kanyaah kuring. Ari kitu mah atuh mangga nyangakeun atuh. Nyang atuh mangga ku bibi bade ditampi sun. Bi emeh tungtung nampa eta gelas. Kalayan teu loba omong naon-naon leguk bi emeh nginum ngan aneh tacan gebeak aya sesana saparapat deui. Bi emeh kontan harita para mitra tina bibirna ngabudah panon buncelik awak abrug-abrugan. Aku naon deui teh ala panas batang aduh net panas. Teh rasakeun ku maneh sia emeh. Sakedeung deui maneh bakal modar lantaran tas minum racun deuleu. Aduh, tekiat nen ampun nen tekiat. Bruk bi emeh nyuuh hareupeun den Sukmawati. Gelas lesot tina leungeunna pre bahe cai nu saeutik deui teh ngabaya-ba. Bi emeh adug songkol bari jeung utah-utahan. Tetela geus diracun ku Sukmawati bari jeung teu boga rasa karunya. Teu boga rasa di kamanusaan bres tongong bi emeh ditubles ku peso urut nu beles beuteung kibura. Saharita bi emeh perlaya sanggeus rada lila adug songkol. Nen Sukmawati teu micen waktu harita keneh terus bae mangulayon. Dibawa ka pipir gancang ngalilomang gigireun kuburan kibura. Rengse ngalingolomang layon bi emeh diasukeun terus diurugan deui. Tug nepi karata saperti kuburan kibura. Luhurna dipelakan ku jujukutan jeung tatangtalan. Ngarah eueuh nu nyangka eta kuburan. Sanggeus sagarupana beres najan bari jeung lungse. Sukmawati asup deui ka imah kebat ngajugjug ka kamarna. Para miyarsa anu mulya, urang malikan deui nyarioskeun kaayaan Wiwi jeung Nani. Manehna tuluy lumpat di jero leuweung hanjuang, leuweung jati nu masih keneh hieum lantaran mangrupa leuweung tutupan nu arang langka ka sabak ku jalma rea. Komo ayeuna mangsa peuting najan caang bulan tetep hieum. Buana geus pohara capena, lumpat bari jeung haruha hareho. Hayang gerak keluar ti jero eta leuweung. Ngan aya ngadatangkeun kaheran keur maranehna duaan peda bieu dadak-dadakan keris titisan iblis ngadak-ngadak eueuh teu kanyahoan bet miles ningalkeun manehanana. Najan kitu Wiwi jeung Nani terus lulumpatan bari lumpat. Henteu reureuh jeung ngaromong, utamana mah Wiwi mineng ngageunggeureukkeun Nani, pedah lumpat mineng runag-raneg, mineng eureun-eureunan. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso.
Para wargi anu mulia harita Wiwi nyarita najan capek ulah runag-raneg kitunan bising cilaka jeung ngareh ulang tereh keluar ti ieu leuweung jati. Aduh capek teteh sakitu lompat geus jauh urang can keluar keneh ti leuweung ieu nya. Aduh capek sok urang turuikeunnan payahna capek saeutik mah susuganan ka aya lemur mun geus kaluar ti ieu leuweung mah. Duanana lalumpatan rada gancang tapi blug ngani labu. Aduh tiku dapat suku teteh, aduh sok urang hudangeun ku teteh. Nyi Wiwi ngahudangkeun Nani pohara lumsena manehna tacan bisa neruskeun lumpatna. Hayunan urang teruskeun luampah teh. Capek teteh teu kuat. Urang ngeureunna atunya teu kuat ku capek jeung dia deui ieu. Suku meuli peuri balas ti kakarait. Ulah sieun teuing da teh. Lagening keris titisan iblis nu mudaga oge ayeuna mah. Teu aya heran ka mananya. Tapi keun bae lah nu penting mah salamet teteh. Nani memang hatena ngarasa bungah ku ayeuna keris titisan iblis nu ngincer ka manehna ayeuna mah ngadak-ngadak leuleuit. Ih ari kuduna mah ngeureuyeuh deui nan, tapi teu kunaon ayeuna mah urang eureun heula. Teteh baris nganterkeun nya teteh baris ka hayang Nani jeung deui memang nya teteh ngarasa heran ye. Sabab keris titisan iblis eueuh kabur teu ka nyaho nyingkahna ye ku urang nya. Tuh etang kajat kai tuh belah hareup tuh tunggul kai gayu. Nah, urang kadinya yuk urang ngeureun heula. Hayu atuh. Wiwi jeung Nani laleumpang deui. Lima lengkah ka hareup ge agok manehna para mitra sadaya kana tunggul jati. Atuh geus kitu mah ge hande diuk. Dina tunggul tangkal jati kabeneran aya dua ngarendeng. Duanana diuk di dinya ngareureukeun ka capek bari nyusutan kesang anu masihan kana sakujur awakna. Teteh, kumaha nan aya naon? Wiwi ngareret ka Nani bari tumanya. Herannya ku keris titisan iblis boga si Sukmawati ngabet eueuhnya. Bener teteh ge ngarasa heranan. Temal Wiwi bari alak ilik ka sakuriling eta patempatan. Kabur kang jauh kitu teteh atawa capeun. Kedah manehna ti tadi ngumudaga urang. Nani ngebrehkeun pamanggihna. Wiwi teu buru ngarenyu imut barang manehna ngadenge kekecapan Nani. Ari nanaon teh yeuh? Make jeung capeun sagala. Ari Nani mah nya keris capeun. Yeuh, pan eta mah keris ge lain keris samanea, tapi keris siluman kana tangtu moal aya basa capek atawa pundung. Jeung apaan bisa ngalayang, bisa neangan mangsa, neangan musuh. Mun keris biasa mah wah moal bisa ngalayang nan meureun. Nya deui nya duh. Nani ngahulang semunu bingung mung hanya ka waktos nasib.